Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi wa rasulihil mab'usi rahmatan lil alamin minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulahu min ardi Palestin. Nahmaduhu ta'ala ala nikmatit tasdiqi wal iman binususil qur'ani wa kalamir rasuli wa bimu'jizati wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ma sya'allahu kan wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bil Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Batahu ya Alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum. Qalu wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala fa'aksiru min dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidha al jannatu musyaqqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Wa qala ba'dul ulama innal isra'a wal mi'raja ta'limun lil ummah. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Anu dihormat selaku pengatur waktu, pembawa acara, anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Segenap para alimil ulama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, terutami para kasepuhan oge anu dipisepuh, terutami ka kasepuhan ieu masjid kersana Bapak DKM kalireng-renganana, umumna kasadayana para masyayihil kiram anu mungkin kusim gering teu tiasa disebat asma hiji-hijina, tapi insyaallah salid oge teu matak mirangan kana takdim takrim sim guring kamarantena. Segenap umaro aparat pemerintahan tikawit atasan wabil khusus kakersana Bapak RW, Bapak RT kalireng-renganana,
Kekakantun ka para ibu, para bapak, para pemuda, terutami ka segenap para penitia peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut malam nisfu Sya'ban sakantenan urang mapag sumpingna sasi Ramadan anu mudah-mudahan sadayana ku Allah dimulyakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, urang kudu poin bae nya kumargi mengingat watos parantos nunjukeun tabu salapan langkung saparapat waktu Indonesia bagian Cikidang ya. Upami pangaosan Pak tabu 10 teh sok dianggap wengi beda jeung gadang gitu nya. Upami gadang mah jam 12 teh namanya jam 12. Upami pangaosan mah jam 8 ge parantos jam salapan. Hadirin rahimakumullah, materina kirang langkung ayat 3 panginten. Nu kahiji materi memperingati Isra wal Mi'raj. Materi anu kadua menyambut sumpingna malaman nisfu Sya'ban. Anu katilu urang menyambut sumpingna bulan Ramadan. Nu pertama hadirin rahimakumullah, nu aya kaitan peristiwa Isra wal Mi'raj. Naon margina kedah diuningakeun ku urang, naon margina kedah dibahas ku urang. Sabab peristiwa Isra sareng Mi'raj teh peristiwa nu erat kaitanna sareng akidah Pak. Kejadian Isra jeung Mi'raj teh Pak ternyata akidah urang teh dipertaruhkeun. Makana para ulama kantos ngeningakeun wa yajibu al imanu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al isra'u minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wal mi'raju paman ankara bil isra'i faqad kafara wa man ankara bil mi'raji faqad fasaq. Dina sapalina anu wajib ku urang ditekadkeun, dina sapalina anu wajib urang iman nyaeta kana kejadian Isra. Bahkan kejadian Isra hadirin rahimakumullah diabadikeun ku Allah dina surat Al-Isra ayat pertama. Maka ketika kita mengimani akan kejadian Isra sama dengan kita mengimani akan surat Al-Isra yang pertama. Jadi upami urang teu iman Pak, teu percaya kana peristiwa Isra sarua jeung urang teu iman kana Al-Qur'an. Nah margina kumaha diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an tepatna dina surat Al-Isra. Urang aos sabaruknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayuhal hadirin rahimakumullah, naon margina ieu surat Al-Isra ayat anu pertama diawali dengan kalimah tasbih Pak. Aya awasan subhanalladzi. Kumargi dina lebet ieu ayat bade nguningakeun sesuatu anu sangat luar biasa. Kejadian anu khawarikul adat anu moal bisa ngalakukeun kana ieu perkara, nu moal bisa ngalakukeun kana ieu kejadian iwati Gusti Allah. Maka disyariatkeun kama urang Pak, di mana-mana urang meunang kakaget, di mana-mana urang meunang karuas sunat keur urang maca tasbih. Ari ibu-ibu malam mun kaget sok nyebut bobogaan salaki ibu-ibu mah. Ketika orang kaget, subhanallah. Ketika orang lalai, hilap digawe dosa, astagfirullahaladzim. Ketika musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang tua ngawitan, bismillahirrahmanirrahim. Beres, alhamdulillahirabbil alamin. Musibah, inna lillahi wa inna ilaihi
rajim. Jigana lamun dipake eta ku tukang nguseup Pak jadi ibadah nguseup teh. Ngancomkeun lauk, ngancomkeun useup, bismillahirrahmanirrahim. Nyangut subhanallah. Kaget pan atuh nyangut. Pas beunang eta lauk, alhamdulillah. Murad deui laukna, inna lillahi wa inna. Nu kitu lamun sapoe nguseup jadi ibadah. Di urang mah tidak nguseup na dieun rahimakum lain ibadah, nguseup di urang mah pi omongan pamajikan. Nah, make pi omongan pamajikan kabayang teu ku para bapak gerak boga duit 100.000 pamajikan jeung anak ngigau hari eupan 75. Aya nu sok nguseup aya? Tuluikeun. Kan ka ade ulah dibalik. Ngangkunten ya punten kana sok nguseup, nu nguseup mah cenah hirupna teh moal maju-maju. Sabab upami maju itu kujubur. Hadirin rahimakumullah. Tas kana tadi Pak. Hari kejadian Isra salamina kejadian anu luar biasa. Atuh kan tenang we Pak. Kunaon urang mah teu ngarasa kaget. Kunaon urang teu ngarasa takjub. Rek ngarasa kaget jeung takjub kumaha? Punten komo usum ayeuna Pak. Peristiwa Isra jeung Mi'raj dina Raja Bante tidak pernah diceritakan kehebatannya. Kapan orang oge den rahimakumullah nu sok kaget sok teh nu sok kecerek sok teh lamun apa? Ya mah kaget teh kaget, cek ajengan aneh teh aneh, cek ajengan. Teu pernah urang ningali kejadian di mana letak anehna peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, ya peristiwa Isra Mi'raj teh Pak, peristiwa anu mung terjadi sakali-kalina. Upami diurut heula panjang-panjang sadayana para nabi teh jumlahna 124.000 nabi. Dina 124.000 nabi teh diseleksi ku Allah janten 311 anu namina rasul. Dina 311 diseleksi ku Allah janten 25. Dina 25 diseleksi ku Allah janten genep nu kalebetkeun ashabus syariah. Hiji Nabi Adam, kedua Nabi Nuh, katilu Nabi Ibrahim, kaopat Nabi Musa, kalima Kangjeng Nabi Isa, kagenep Kangjeng Nabi Muhammad. Itulah Nabi dan Rasul yang diberi syariat oleh Allah. Adapun Nabi jeung Rasul anu sanesna Pak, ternyata syariat teh mengikuti karena syariat Nabi nu aya waktu sarita. Kapungkur mah sateacan Kangjeng Rasul diangkat janten Nabi, janten Rasul Pak. Nabi jeung Rasul teh kaos ajengan. Aya ajengan Cianjur, aya ajengan Garut, aya ajengan Cipanas seperti gitu kapungkur mah. Bahkan upami orang emot geuningan tanya. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sadarekna sah? Kangjeng Nabi Harun. Ketika Kangjeng Nabi Musa ditugaskan ku Allah Subhanahu wa taala Pak kanggo dakwah ka Firaun. Punten hadirin rahimakumullah nya, ternyata dakwah nu paling berat teh Pak, dakwah ketika kepemimpinan. Dakwah terhadap pemerintah. Maka dina keterangan diuningakeun afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Pang utama-utama jihad, pang utama-utama perang. Ternyata naon Pak? Menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang dolim. Hari pemimpin depan presiden teh aya 7 teh. Presiden kahiji Prabowo, presiden kedua KDM, presiden katilu Pak Wahyu, presiden kaopat Pak Lurah, presiden kaopat Pak Camat, presiden kalima Pak Lurah, presiden kagenep Pak RW, presiden katujuh Pak RT. Kade RT jeung RW presiden teh. Malah sing geuring memprediksi punten ya Pak Haji nya. Upami anu 7 presiden eta ku Allah rek dilebetkeun ka surga, pasti nu lebet ka surga teh Pak RW sareng Pak RT amin. Nah sababna teu pernah aya berita RW jeung RT korupsi da eueuh paokeunana.
Ngan sakitu we wungkul RT eta lamun aya bansos sok ngaheulakeun dulurna we sia teh. Tapi sana jadi dia insya Allah hadirin rahimakumullah. Sana jadi dia. Ketika Fir'aun, ketika Nabi Musa hadirin rahimakumullah badai ngadawahan ka Fir'aun. Ternyata anjeunna unjukan kalau Gusti abdi cenah teu wantun upami nyalira mah. Naon margina kumagi abdi mah nyariosna rada cadel. Makana Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Pak disarengan ku saderekna saha Kangjeng Nabi Harun. Maka kitab Nabina Al-Qur'an dipilarang ku Allah Subhanahu wa taala idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Dipilarang keduaan eta teh naon sababna abdi rahimakumullah Nabi Musa nyariosna make cadel. Pan ari di zaman Nabi Musa mah di zaman Fir'aun Pak. Jadi Fir'aun teh punya kebijakan setiap budak nu lahir di zaman manehna lalaki kedah dibunuh. Upama di zaman jahiliyah mah setiap budak awewe kebiasaan orang jahiliyah dinaon dibunuh. Upami di zaman Fir'aun mah budak lalaki dinaon dibunuh. Upami di zaman jahiliyah mah budak awewe sok dibunuh. Zaman ayeuna mah teu lalaki teu awewe. Dipikir-pikir lebih parah tibatan zaman Fir'aun, lebih parah tibatan zaman jahiliyah. Tadi Pak Haji geuningan nguningakeun para putra urang teh bagian daripada amanah ti Allah Subhanahu wa taala anu kedah di nasihat ku urang Pak. Sim kuring sabarakali sok nguningakeun Pak. Ketika orang hayang janten figur seorang bapak anu sukses di hadapan Allah. Ketika orang hayang termasuk disiekeun ceramah anu jadi guru hayang sukses di hadapan Allah. Kade, ketika orang hayang sukses sebagai suami di hadapan Allah. Suami anu sukses di hadapan istrina, bapak anu sukses di hadapan anakna, lain bapak anu bisa mangmelikeun mobil, lain bapak anu bisa mangmelikeun motor, lain bapak anu bisa mangmelikeun imah, tapi bapak nu bisa nyalametkeun anakna tina seuneu neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum walikum nar. Punten panah geus darurat ya. Darurat budak bader bingung aya mah guru teh atuh Pak. Budak bader disintreg sieun anu video. Tungtungna hadirin rahimakumullah, tungtungna teh guru teh sieun ku murid. Kapungkur mah kapungkur sim kuring emut we ngaos dipun paman. Bader disintreg teh ku guru teh. Balik ka imah bebeja ka kolot rek ngadu. Cek kolot teh kunaon jang maneh make cari. Disintreg teh usaha tuh ku pajengan ku pausat kedah naon, kedah bader. Tamahan dia sia ku urang cenah kitu. Bae lama kitu Pak, ayeuna mah lain. Teh si ustad. Budak urang dititipkeun lain eta disintreg. Budak urang dititipkeun lain eta digemuk hadirin rahimakumullah. Ta insyaallah urang mah ulah saperti segitu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Eta kan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Pak nuju alit waktu sarita anjeunna nuju heureuy nuju ameng sareng Firaun. Dijemut janggot Pak. Dagus apa mulai Nabi Musa nya? Nabi Musa. Karena Nabi Musa teh hadirin rahimakumullah. Moal aya teh Nabi Musa hadirin rahimakumullah. Nabi Musa lamun keur amok Pak. Bari ieu burung teh kos cucuk atuh. Tuh nanti Nabi Musa. Pas begitu dijenggut jangotna hadirin rahimakumullah Firaun ngadat. Iya cenah norek ngancurkeun kerajaan urang. Iya norek ngancurkeun kerajaan urang. Maka biasanya Pak rata-rata pimpinan kafir, pimpinan jamaah kafir hadirin rahimakumullah ku ajaran-ajaran nucana ku Kangjeng Rasul sieun rata-rata tiba heula anakna teh tiba heula anakna pas rek dibabuk eta mah ku saha ku Firaun karaja teh Siti Asia. Siti Asia teh saha Pak? Bojona Firaun.
Tapi selama Siti Asiyah dihukum ku Fir'aun teu pernah sakali oge dialap suka. Tapi Fir'aun unggal puting osok ngalap suka Siti Asiyah. Berarti juliknya dialap suka. Kada eta urang teu kengeng kitu. Ari ngagopan pamajikan ari otak arana kumaha ieu teh? Teu kengeng kan teh. Teu kengeng. Bu, ibu aya ibu. Aya. Kada eta urang digegepan ku salaki anu dibayangkeun bos ngisiakeun sama ulah kitu. Malahan kupingkeun ya ka ibu-ibu, Bu, upami urang bade dialap suka kudu jantan bojo. Dibaliknya hampir atuh, ya hampura itu. Di ibu bade alap suka kudu jantan karoge. Kade rajin daek di alap suka kudu mere heula duit salaki teh. Eta teh haram, naon sababna? Niru pelacur. Sabab pelacur oge keresahan sote pada dinaon? Pada dibayar rajin bae mah. Pirang bara tuh urang nawaran ka salaki, ibu osok nawaran tara. Tara astagfirullahaladzim. Pun bojo mapa pun bojo. Unggal enjingan nawaran kopi ina gitu. Cai kamila-bina teh itu nawaran-nawaran aca adrin rahimakumullah. Tak antukna adrin rahimakumullah taraja Siti Asiyah pas dibabuk cenah teu kengeng kitu cenah Kangjeng Raja. Bangaranna ge murang kali mah cacan uninga cenah urang asongan roti sareng ruhak. Eta dikeresakeun dasar kudu salamet Nabi Musa Pak. Nabi Musa teh adrin rahimakumullah kalakang heum-heum ruhak adrin rahimakumullah makana nyariosna Nabi Musa teh sadaya. Makana tidinya lahir doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Eta teh doa Nabi Musa supaya capetan. Keur ibu-ibu mah tong diamalkeun bagus capetan ibu-ibu. Tong diamalkeun bagus capetan Nabi rahimakumullah. Terus kana tadi hadirin rahimakumullah. Ieu kejadian Isra wa Mi'raj teh hadirin rahimakumullah kejadian anu mun sakali-kalina Pak. Aya nabi nu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin anugerah Isra unggul aya saha Nabi Musa dah. Aya nabi jeung rasul nu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin anugerah Mi'raj unggul saha Kanjeng Nabi Idris. Nabi Isa tah. Bahkan kan aya 4 nabinya. Aya 4 nabi anu sampai hari ini Pak belum meninggal. Hiji Nabi nu tacan pupus teh hiji Kangjeng Nabi Isa tacan pupus. Anu kadua Kangjeng Nabi Idris, bahkan Nabi Isma kantos ngalaman pupus lah. Atu katilu Kangjeng Nabi Ilyas nu kaopat Kangjeng Nabi Hidir. Nabi Isa aya Nabi langit. Kangjeng Nabi Ilyas ditugas ku Allah ngajaga daratan. Kangjeng Nabi Idris ditugas ku Allah ngajaga surga. Nabi Hidir ditugas ku Allah ngajaga laut, ngajaga cai. Maka sembari sok hayang nanyakeun ka tukang usep geus pamih can jeung Nabi Hidir tah. Padah Nabi Hidir sok ngajaga naon? Cai. Awas ibu kedah apa teh Pak jenengan Nabi Hidir teh. Tete Nabi Hidir teh disebut teh alam lakob. Alam lakob teh nyaeta jenengan anu maksudna muji. Naon hartosna Hidir? Hejo. Nami asli nama saha Balya, ramana saha Malkan. Alam kuliahna naon Abul Abbas. Maka sok dinadomkeun geuningan. Abul Abbas Balya bin Malkan. Nabi Hidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan. Nabi Hidir Habibur Rahman. Sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah. Tasbihkan tadi perjalanan Isra na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dengan baginda Rasul di mana? Di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Punten Pak Bu kapungkur mah masjid teh mung neme aya 2. Masjid Nabawi teh acan aya. Uswatun hasanah mah komo. Can aya hadirin rahimakumullah. Masjid teh pan Pak, masjid teh sadayana teh ranking na teh mung duikeun ka 4 teh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Uswatun Hasanah. Ranking ka-4. Cenah Pak Ustad Ari Al-Mujahidin ranking ka-4 sami. Masjid Agung ranking ka-4. Masjid mana deui? Daya ranking ka-5 hadirin rahimakumullah. Sakali jamaah ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram upami bade ditebus di Uswatun Hasanah kudu 100.000 kalieun. Upami bade di Masjid Nabawi sakali di Masjid Nabawi ditebus di Uswatun Hasanah sabaraha? 1.000 kalieun. Upami di Masjidil Aqsa sakali di dieu kedah 500 kali. Maka eta mang haji euy ngalaksanakeun ibadah haji rada kedul datang ka lemburna. Aceh teh mang haji rada beda jeung di Mekah jeung wah haji malah makene saldo urut di Mekah cenah kitu. Gusti nu agung hadirin rahimakumullah. Makana tadi diuningakeun Pak Kegeresana Al-Mukarram. Di urang Pak makom ijabah teh aya. Aya ge di urang mah saatul ijabah. Nah saatul ijabah teh Pak waktu-waktu ketika Allah Subhanahu wa taala ngaijabah. Tadi kan diuningakeun geuningannya awal bulan Rajab, malaman nisfu Sya'ban, malam Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha. Tah anu diistimewakeun teh kurang Pak punten neme malaman nisfu Sya'ban. Kompak sadayana ka masjid nu taraje. Idul Fitri kompak teh ka masjid malemna. Tuh. Malahan pernah aya kejadian hadirin rahimakumullah di masjid teh Pak nu takbir teh lain jelema HP. Eureun teh batuna beak. Gusti nu agung. Pak Ustaz cenah sok aya geuningan ari malaman takbir teh sok make dulag eta aya di dituna. Oh teu aya di dituna atuh mah. Ya di dituna hadirin rahimakumullah. Takbir di dulagan teu aya. Eta mah tradisi di urang we. Kamari ka simkuring ajamin naroskeun. Peda masalah teh kieu Pak. Pas lipan distrik teh alirannya. Aliran itu. Parem. Pas waktu duhur ditakol bedug aja tong adan cenah geus nakol bedug kade nakol bedug tidak mewakili adan eta kade habis gitu teu kudu adan tong geus takol naon bedug ya nakol bedug mah ngabejaan supaya jelema daek ka masjid da mah ngan aneh sing geuning teu kahati nu diajak salat jelema nu ditakol bedug kumaha teh tungkungna dir bae mau kumpul bedug beak kokol beak di masjid kosong kuduna ye tuleukeun tong kuduna hadirin rahimakumullah ngajak salat ka masjid nu ditakol teh saha oh wow ade amok geura-geura hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Ayana Masjidil Haram teh hadirin rahimakumullah di mana? Di Mekah. Di Mekah dugikeun ka mana? Dugikeun ka Masjidil Aqsa. Kabungkur teh acan aya Masjid Nabawi. Ketika perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa eta teh Pak 5 kali transit. 5 kali diren. Pertama Kanjeng Rasul liren di tanah Thayyibah. Kedua Kanjeng Rasul liren di Madian. Katilu Kanjeng Rasul liren di Gunung Tursina. Kaopat Kanjeng Rasul liren di Baitul Lahmin. Kalima Kanjeng Rasul liren di mana? Di Baitul Lahmin.
Ternyata apa? Tiap-tiap tempat nudi lirengan ku Kanjeng Rasul sadayana tempat dianggo ngalaksanakeun salat. Ketika di tanah Thayyibah saur malak Jibril ka Kanjeng Rasul, "Injil fasolihahuna." Muhammad turun salat di dieu. Kanjeng Rasul teh saur komen, Pak. Salat di dinya 2 rakaat, beres ngalaksanakeun salat, laik deui kana buruk, ditaros Kanjeng Rasul ku malak Jibril, "Ya Muhammad, atadri aina sholaita?" Muhammad cenah apa teu anjeun di mana dia ngalaksanakeun salat? Kanjeng Rasul mah Pak sportif, tidak sok tahu. Ceuk Kanjeng Rasul, la adri. Tengah-tengah, apalagi dalam urusan agama. Aya zaman nanyakeun, "Itu kumaha hukumna haram?" Jigana haram, maka jeung jigahan. Komo setengah haram mah gitu. Komo rada haram mah. Ade haram, halal, wajib, haram, makruh tetep aya remeng-remeng gitu. Nganu tadi teh Pak Haji teh lamun jama geus kacocokan ku pamarentah mah jadi sok cadel gitu. Jadi haram ge jadi halam gitu. Mata kadieu rahimakumullah, alhamdulillah sim geuring mah teu pati hayang gitu nya akrab jeung pejabat. Naon sababna? Sabab biasana ketika orang akrab jeung pejabat pun tanpa lain rek amal ma'ruf nahi munkar, lain rek barang perintah sebenarnya mah. Masa aya kiai aya dengan deukeut jeung pejabat rek amal ma'ruf nahi munkar lain rek barang perintah pada madrasah tan angeus. Rata-rata hadirin rahimakumullah. Tapi alhamdulillah hadirin rahimakumullah di Cianjur rumahnya aya pangajian sok dihadiri ku pejabat. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah ada panghese nama hadirin rahimakumullah aku dakwah ka saha? Ka pejabat hadirin rahimakumullah. Dakwah ka pejabat, model di kampung, Pak. Sim kuring kantos diulang pausa cenah urang penyuluhan zakat. Pas begitu penyuluhan zakat dapat diulang. Ternyata Pak, nu hadir teh lain jileman wajib zakat tapi mustahik zakat. Tong tulus sing teh. Nah, itu orang terek mamatahan kewajiban zakat anu hadir mustahil teh nyambung dieu. Malahan kawal masih kuring amok Pak di lembur pan di mayoritas taninya teh jeung kuring. Ayeuna mah cing teh ngabahas zakat teh tong di madrasah. Nah, cenah tad di madrasah mah nu beunghar tara hadir. Di mana? Di pabrik cing teh bari nyelo. Ayeuna karena begitu hadirin rahimakumullah wa ayeuna hadirin rahimakumullah. Nah girang-girang nama hadirin rahimakumullah urang deukeut jeung pejabat teh ka cadel tonton. Jadi tepat contohkeun urang tadi seueuring nguningakeun nya. Innal Isra wal Mi'raj ta'limunil ummah. Keseluruhan peristiwa Isra eta teh pelajaran. Tapi eta Pak kade sanes dawuhan Kanjeng Rasul namung ieu teh kaul ulama. Jadi singkuring tacan menakan hari hadis mah inna Isra'i wa mi'raji ta'limun li ummati tacan menakan. Inna Isra'a wa mi'raji ta'limun lil ummah. Keseluruhan peristiwa Isra dan Mi'raj eta teh Pak pelajaran ke umat. Naon pelajaranna? Nu tadi teh geningannya tiap-tiap Kanjeng Rasul angkat-angkatan menuju Isra, tiap-tiap tempat nu dieureunnan teh salat. Osok urang angkat-angkatan osok. Osok komo rek bulan Ramadan mah serta haji ge tadi. Papajar malahan Pak Haji di lembur mah papajar teh dilebetkeun kana syarat sahna saumban. Sah puasa lamun teu naon ulah teh. Lamun teu papajar heula. Berikut ajengan ge papajar. Ngan ajengan mah judulna jarah. Oh sarua betul teh. Ajengan mah sok bisaan gitu. Sok bisaan hadirin rahimakumullah teh alasanna. Ketika urang angkat-angkatan hadirin rahimakumullah urang jarak, urang silaturahminya pan biasa urang transit. Biasa transit ke eureun teh sok neangan masjid gitu. Sok neangan masjid. Sim guring amut teh bade ka Malangbong. Pas naik bus. Naik ke kana bus. Pas di jalan aya ibu-ibu. Pas supir cenah lireun heula di masjid. Ceuk sim guring eta si ibu meureun rek salat. Ibu cenah teh bari natepan sanes cenah hayang papang. Hadirin rahimakumullah. Kadenya urang kan sok transit di masjid, Bang. Kade ketika urang ngalap manfaat masjid, fasilitas masjid teu kengeng nyalahgunakeun fasilitas masjid saenakna teu kengeng.
Emang orang di masjid ngadon ngecas bro. Ngecas apa gitu? Hadirin rahimakumullah. Kiih di WC masjid, ngising di WC masjid, cai nepikeun ka beak. Ari salatna hadirin rahimakumullah. Terus 5 tempatnya hadirin rahimakumullah ku Kanjeng Rasul dianggo ngalaksanakeun ibadah salat. Tempat nu kahiji namina tanah Thayyibah. Naon Thayyibah teh cikal bakal Madinah. Padahal teh sataun satos eta hadirin rahimakumullah Kanjeng Rasul hijrah ti Mekah ka Madinah. Tanah Thayyibah. Nu kadua di mana? Di Madian. Ari Madian teh hadirin rahimakumullah tilas tempat Kangjeng Nabi Musa kapungkur ngiuhan di dinya. Nah sababna sabab Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kantos janten DPO Pak. Nah Nabi Musa make janten DPO sabab Nabi Musa waktu sadita pernah ngadamaikeun 2 golongan 2 jelema, nu hiji sabangsa jeung Firaun, anu hiji sabangsa jeung anjeunna. Dipisah ku Nabi Musa teh nya ngalawan tah jelema anu sabangsa jeung Firaun. Pada orangnya sok itu geuningannya sok rada balaga teh lamun presidenna sanon sasuku jeung manehanana. Sapartei sasuku sok rada balaga teh. Pan di urang mah hampir kabeh tuh Pak presiden teh dominasi ku Jawa tuh. Tang mudah-mudahan KDM sing jadi naon tuh? Jadi presiden gitu. Ya Pak urang kudu sportif lah. Urang tong mempermasalahkan masalah KDM itu ieu mah ningali kebijakan hese ngan gubernur gitu teh hadirin rahimakumullah ningali kerja nyatana ya urang. Pasok presiden pertama Soekarno. Urang mana? Kang Jawa, Lamuang Cikidang mah Soekarno ngaranna teh. Beres Soekarno saha? Soeharto. Beres Soeharto? Habibie. Tah urang Makassar tah mah. Beres Habibie? Megawati. Beres Megawati? Gus Dur. Gus Dur di mana? Di Jawa. Beres Gus Dur? SBY. Beres SBY? Jokowi lah. Jokowi. Beres Jokowi? Biasanya kan segitu suka data dia. Tak lagi gitu kapung gue Pak. Dipisah tak Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Malawan tah jeung manusia bangsa jeung Firaun tadi cabok mereka maut. Tah Nabi Musa Pak teu tiasa nyapaatan kalawan syafatul udma teh sababna teh eta Nabi Musa. Berangkat deui hadirin rahimakumullah Kangjeng Nabi Musa eta Kangjeng Nabi Musa di satengahing perjalanan hadirin rahimakumullah ningali nu kursi ngariung kok. Ternyata eta teh rombongan jalma nu keur ngangon doma. Berikut aya 2 awewe hadirin rahimakumullah keur ngangon doma eta mah teu dibere cai nginumkeun doma teh kusaha pun ngangon doma lalaki. Antungna dibantu kusaha ku Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ieu 2 istri teh Pak putrana Kanjeng Nabi Syuaib. Pada akhirnya kan janten mantu Kanjeng Nabi naon? Nabi Syuaib. Aya nu lucu ya Nabi Musa. Pas beres ngaleut minumkeun cai keur doma ceuk putra Nabi Syuaib teh lamun bahasa urang mah Kang wayahna tepangan heula kun bapa hoyong nganuhunkeun kupada tos dibukakeun ieu batu tiasa nginumkeun doma. Atuh Nabi Musa puguh we keur abur-aburan aya nu nyamat bari awewe deui nya. Teu Nabi Musa. Pas nuju mapah di satengahing perjalanan Pak putra Nabi Syuaib anu 2 dipayun angkatna teh. Nabi Musa dipengker marum di padang pasir berenangnya eta acukna teh katebak angin Pak. Nepi ka bitisna teh ngagurilap katingali. Cek Nabi Musa, "Neng, lireun heula." Naon? Akang ti payun mapah, neng ti pengker. Nabi Musa Pak kumaha mun urang? Ningali bitis bodas gitu di wah juga nate urang mah. Rezeki cenah ieu mah ye. Abong Nabi hadirin rahimakumullah. Sehingga dirinya natepan deui Pak Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul ke dirinya 2 rakaat di Madian ka mana ka Gunung Tursina. Naon aya Gunung Tursina? Gunung tempat Kanjeng Nabi Musa nampi wahyu di Allah. Terus hadirin rahimakumullah salat di dinya. Terus berangkat di ka mana? Ka Baitul Amin. Lan Baitul Amin teh tempat dilahirkeunana Kanjeng Nabi Isa. Salat deui 2 rakaat. Sumping ka Masjidil Aqsa. Makana hadirin rahimakumullah 5 tempat nu Kanjeng Rasul disinggahan sadayana dianggo ngalaksanakeun salat.
mata tadi keresana Pak Haji gini nya ai salat fardu mah patu meunang di tamahan sapoe-sapoe teh kudu 17 rakaat we rek memperbanyak mah rek salat sunat bahkan nu afdol mah salat sunat teh di bumi tadi Pak Haji mengingatkan gini nya afdalus sholati fil baiti illal maktubah pang utamana salat teh di imah kecuali salat fardu Pak Haji tadi ngingatkeun salat sunat rawatib alhamdulillah teteh kena apa tuh salat sunat rawatib salat sunat rawatib itu diulangan dia tadinya di Bambarkiat ya mahadirin rahimakumullah Pak Bu salat sunat rawatib teh salat sunat rawatib lamun istilah tukang tani mah teteh pangayuman budak orang mengahulang pangayuman teh eta teh naon lamun teh mah syarat hadirin rahimakumullah pan ari salatna keur 17 rakaatnya selama 17 rakaat terus hadirin rahimakumullah urang keur salat fardu teh poak aya poho aya lalai tah keur namalana teh ku salat sunat rawatib salat sunat rawatib punten Pak urang kudu jujur urang kudu sportif gitunya simkuring kantos ngobrol jeung salah sabios jemaah tabligh eta simkuring ditaros Ustad hari Ustad cenah salat zuhur sabaraha rakaat simkuring teh ka mana arahna jeung ieu pertanyaan yeuh ku simkuring teh dijawab abdi mah teh salat zuhur teh 8 rakaat 8 rakaat kumaha ngitungna 8 rakaat teh abdi mah qobliyah 2 zuhur 4 badiah 2 jadi beda 8 oh sayang 14 mah malah simkuring mah lamun gaple mah teh digapleun eta ceng teh kumaha ngitungna make jeung 14 gitu 14 begitu masuk masjid saya tahiyatul masjid 2 rakaat oh geus beda qobliyah zuhurna lain 2 apa 4 zuhurna 4 badiahna 4 itu sabaraha 14 di dinya mah nampi adin rahimakumullah simkuring teh eleh mah di dinya urang teh ulah sok kitu ulah sok sini sekabatur teh batur hade teh masuk gitu adin rahimakumullah tamina ya pada rentengan Pak Haji ya mah ya simkuring hayang urutan ya urutan tapi mau ngaprak-aprakan mah udah buka duit atuh mau ngaprak-aprakan mah duka tahun sabaraha ta simkuring ta duka tahun sabaraha eta tadinya di tiara kampung menuju ramenya zaman jual beli masih kena offline kan aya online hari itu pas tanggal 20 Ramadan Pak jam 2 jam 3 eta simkuring kau gedeg Pak eta jemaah tabligh di Masjid Agung turun kalinya ka tiara begitu datang ke karepeun pisan simkuring ka tukangna Assalamualaikum Pak insyaallah Pak ini udah jam 3 Pak sebentar lagi datang waktu asar ayo dagangnya berhenti dulu mari kita berjamaah asar tapi kawan kitu tah batur urang mah boro-boro ka batur anak teh salat cuek urang tadinya simkuring adfi sadrin rahimakumullah adfi tasrikan tadi adrin rahimakumullah jadi kesimpulanana Pak dina peringatan Isra wal Mi'raj bagian daripada nu aya kaitan sareng keimanan yakinkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj bagian daripada nu kedah diiman dan hadirin rahimahullah intina hasilna naon salat nu 5 waktu Haji waktuna tos saya terakhir tong gitu Pak kan bahasana 2 deui intina mana tepannya kurang sami-sami jaga kurang sami raksa kurang naon margina hadirin rahimakumullah hadisna tos pada apal Pak as-salatu imaduddin paman aqomaha faqad waman tarokaha faqad hadamadi salat teh tihangna agama saha zaman ngalaksanakeun ibadah salat sarua jeung jama memperkuatkan agama tapi zaman wan ninggalkeun salat sarua jeung ieu jama ngaruksakana agama di emut-emut Pak urang tong sok tudang-tuding ka kafir teuing nu ngaruksak Islam ternyata orang Islam nu ninggalkeun salat eta teh ngaruksakana agama paingan cekolot atau kanang doma ruksakna ku doma kanang muning ruksakna ku muning kanang ayam ruksakna ku
aya Islam oge ternyata ruksak nanti usaha ku Islam nu kumaha jelema nu wani ninggalkeun salat. Aduh cenah Pak Ustad mangkani abdi mah sok jarang salat ge sami abdi ge jarang salat. Sok we sapenting 5 kali atuh. Mudah-mudahan urang sakadar deui bade mayunan malaman nisfu Sa'ban. Ayeun ya Allah ya Rabbal alamin. Terutama para pemudanya Pak Haji teh itu semalam ka urang. Udah kana berjamaah mah teh kudu diulam sabenerna mah. Ulah bosan-bosan Pak Haji da abdi ge sami sok ujug ajak ka batu. Nah cenanya Pak Ustad ari kana surga kudu diajak eupan jelema teh ai kana ka surga mah tara harideng. Mata kudu diajak. Kana neraka mah teh kudu diajak harideng. Sok musuh kata mah kieu di dieu aya rajaban, di dieu aya pangaosan. Osok aya uleman, osok hadirin rahimakumullah. Atur uninga kasadayana masyarakat lingkungan uswatun hasanah. Ayeuna teh malam Rebo ditemalan pan apa lain malam Salasa urang oge. Diayakeun pangaosan kumaha kitu ti kidu ti kaler ti kulon ti wetan ti luhur panahi mana di luhur teh. Oh mangga cenah lalungsur ka dieu hadir. Diajak hadirin rahimakumullah. Diajakeun daek-daek nu teu daek-daekan. Ai kana kagorengan mah teh kudu diajak. Contoh lamun di lapang di derek diayakeun dangdutan perlu teh diulang. Sugan hatur nuninga ka sadayana masyarakat kamu kumargi engke wengi bade diayakeun organ tunggal. Dili teu aya nu hadir karena Allah na hoyong dihadiran. Teu kudu kan kitu mah hadirin rahimakumullah. Matakna ulah bosan-bosan urang ngajak kana kasayan. Hadir. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kadua hadirin rahimakumullah malaman nisfu Sa'ban. Aya naon dina malaman nisfu Sa'ban? Namina teh aya 4. Nah sing beureum mah nguningakeun hiji we pa naon Lailatul Mubarakah wa Lailatul Maghfirah. Eta malam teh Pak, malam diberkahkeun ku Allah jeung malam Allah membukakan pintu ampunan, bahkan 300 pintu rahmat dibuka ku Allah. Eta teh keur saha Pak? Malam ampunan teh nya keur jaman nu minta ampun. Malaman pangampura teh keur jaman sok mintahan ampun. Matak dina eta wengi seueurkeun urang istighfar, seueurkeun urang maca istighfar. Makan ti ayeuna keneh urang maca istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hamdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bakat ku dibukana pintu rahmat jeung maghfirah Allah nepikeun kasadayana dosa jelema diampuni dihampura ku Gusti Allah kecuali 8 golongan jelema nu moal dihampura ku Allah. Moal sadayana ieu panyangkeun 8 teh nu pokok we nu kahiji jalma anu musyrik moal dihampura. Bisi urang masih kena sok percaya kadukun lintuh penyakit matuh kade sing hati-hati urang moal dihampura ku Allah malaman nisfu Sa'ban. Pausan ulah tatanya cuk saha ulah tatanya mangga teuing tatanya mada kudu urang teh ngan kade ulah kadukun sabab dukun mah tidak pernah menyelesaikan masalah justru menambah masalah. Sok bayangkeun geura jalma jeung rahimakumullah ini kadukun hirupna teh semblek ningkat semplak kitu salah kieu lain tani tinggal daki dagang tinggal hutang datang kadukun ceuk dukun kumaha wayahna cenah panto ku dipinahkeun geus buku keur lieur dan ditah kuliah kade Pak naon urusan jeung panto hadirin rahimakumullah urusan jeung panto
ya punten nu matak ngawaris kana butak pikiran teh punten Pak naon jauhna urang jeung Gusti Allah. Tak lamun urang loba kabingung, loba kasusah kade ulah sok ditebihan ari Allah teh caketan Allah. Kumaha hirupna teh semplek nincak semplak lain ngadegetan Allah ieu mah kalaka ngalampiaskeun teh kumaha selot bro. Atuh beuki angot urang hadirin ka imah beuki angot teun. Anu kadua nu mereka ampunan dina malam manis musabat teh saha Pak? Jalma nu goreng ka ibu sareng ka rama. Awas kade ya pilih urang ngagaduhan ibu sareng rama. Pausa cenah kumaha da abdi mah ibu jeung rama teh parantos ngantunkeun alam dunia datangan pakuburanana. Awas tasung kuring sok kirang pati satuju. Sok aya geuningan jelema bawaan jarah jelema ka itu ka dieu ka kidul ka kulon ka wetan ka kaleb jelema dibawaan jarah. Ari makan inung jeung bapana teh dinaon? Teu dijarahkeun. Ini pamijahan jarah di mana di Cikidang. Rek naon ka dieu cek aduh lamun aya kene. Manawi abdi cenah ka dieu teh anu. Oh sok jarah ka ibu ditu manawi teu acan mah teh dikaprok mah teh. Jelema teh. Kade ibu-ibu ya punten ibu-ibu bisi urang bade jarah kade ulah ninggalkeun salaki, ajak salaki. Ya manghaja salaki ditinggalkeun, Kang wayana cicing di imahnya. Abdi bade ngeuring heura jarah heula ka Banten ka pamijahan. Cicing tah tumuan imah asuh budak. Garohan di imah dia ongkosna bungsu ga. Bu, ibu aya Bu. Ibu sok gaduh dosa antara kasaha. Hah? Ka tukang kredit. Kasalaki. Kurang masuk minta hampura teh ka tukang bank emo. Dosa naon atuh ka bank emo mah ada hampura. Hampura cenah Pak moal biasa bayar gitu. Ai kasalaki teu minta hampura Gustin wae. Bu, ya satacan malam manis ku saban Bu nya. Urang minta hampura ka saha? Kasalaki. Kade Pak adin rahimakumullah nya. Urang teh kan jadi pamajikan. Urang kudu minta hampura kana jadi pamajikan. Naon sababna? Loba dosa urang ka pamajikan, loba dosa pamajikan kana jadi salaki. Kade udah kanu tadinya ibu sareng rama urang sing hati-hati sing atos-atos. Punten ya bisi urang hirup nata semplek minta semplak itu salaki lain. Kade bisi urang goreng ka inung jeung ka bapa. Jangankan kesuksesan hadirin rahimakumullah dunia, akhirat bae surga teh di bawah telapak kaki ibu. Pemuda ya pemuda. Alhamdulillah ada kasetnya. Sing nyaah kasih mama, sing nyaah kasih bapak ustaz cenah ada abdi mah can bisa barang bere ka inung jeung bapak teh. Lamun urang pemuda can bisa barang bere ka inung jeung bapak, saeutikna ditip ulah nyeun kalakuan nu matak ngageringan inung jeung bapak. Sakitu can bisa barang bere. San kenana. Tak lamun urang boga kalakuan kadingan teh inung bapak wah matak gering tong bisi urang rek teu balik tong nyahoan inung jeung bapak mah. Tong apaleun. Anu katilu ieu nu katilu anu moal meunang ampunan dina malam manis musaban teh saha musyahinan. Naon musyahinan teh Pak? Jalma nu masih kena sok papaseaan. Kapan biasa pan aya di lembur mah geuningan nya di kampung mah pasea teh sok sarua teh profesina teh sarua. Tukang tani pasea jeung tukang tani parebut cai. Tukang dagang pasea jeung tukang dagang parebut konsumen. Tukang kuli pasea jeung tukang kuli parebut pakulian, tukang ojek pasea jeung tukang ojek parebut penumpang, pemuda pasea jeung pemuda parebut awewe, duda jeung duda pasea parebut aki-aki jeung aki-aki pasea parebut ustad jeung ustad pasea parebut naon? Papiraku meureunana ari beda pendapat mah teh sawios-wios ngan ulah pasea. Mata Pak Haji supaya ustad ulah pasea di dieu upami barang pasea sok diwilah-wilah Pak Haji. Ari ajengan jauh dimulai ari ajengan nu deket diantep ulah.
Bahasa gitu orang banyak. Sok pagar kajengan jauh, pagar kajengan deket. Jauh mah tuh mau anu setempat di dia hadirin rahimakumullah. Ada ulah dibalik hadirin rahimakumullah. Islahkeun di mana aya papasyah. Mudah-mudahan ya pas malaman nisfu Syaban urang mau surat Yasin ti luang sulannya. Nu kahiji biniati dafil bala, nu kaduana biniati tulil umur, anu katiga biniatil istigna aninas. Mudah-mudahan mungkin malam mungkin urang kengeng hampura ti Gusti Allah. Nu katilu bulan Ramadan. Kunci hadirin rahimakumullah keur nyukseskeun urang ibadah dina bulan Ramadan teh mung dua apa? Tong sawer dua orang. Hiji iman anu kuat, kadua badan anu sehat. Cukup sakitu oge. Naon sababna iman kuat awak gering puasa mah. Awak sager ngan iman teh naon? Sing buleud ketika urang niat rek saum teh sing buleud sing nyaan. Da ari buleud mah niat rek puasa moal kaganggu moal. Ya mah dirahmakumullah kieu. Lamun urang buleud niat rek puasa kitu nya nawaitu sauma godin. Awas sakade saumana kudu disebut eta. Sok kaliwat nawaitu godin kitu. Kaliwat eta nawaitu sauma godin tamake saumana kade kaliwat. Ulah dina hate niat rek laksanakeun ibadah saum boro-boro eueuh dahareun aya dahareun ge moal wani. Sok lamun urang rek korupsi keur puasa. Palabah lohor hadirin rahimakumullah mah urang dahaga matak naon kekemu tong diburakeun deui. Kamari simkuring manggihan santri. Keur kekemu di WC, batal saeutik puasa. Nah, cenah make batal. Mana kekemu tilu keluar dua, kemana hiji deui? Berarti ka jero. Teu balik sia mah aya kekemu tilu aya keluar dua. Kemana hiji deui? Tuh, tapi lamun jama niat saumna poyo boro-boro aya dahareun beudar jeung neangan aprak-aprakan neangan jongko cokor. Asup anu ngaramai geuningan sampean hadirin rahimakumullah. Kamari simkuring waktu Ramadan kan harus mengingatnya ada seorang tokoh Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah kan itu. Anjeunna pernah di mana? Pernah di Amerika. Pan Amerika teh kesana diurangnya nagarana liberal. Negara bebas. Perjudian bebas, pemabokan bebas, pelacuran, bebas sih cenah pokona ditu. Pas Buya Hamka aya tugas di ditu, bupati sabulan, bupati sabaraha hari. Nyarioskeun. Buya kemarin lagi di Amerika pernah menemukan tempat enggak, saya selama 1 bulan di Amerika tidak menemukan tempat prostitusi sebuah. Kenapa? Dan saya datang ke Amerika bukan mencari tempat prostitusi dan besok manggihan tempat pelacuran, besok neneangan tempat begitu. Maka lamun aya nanya ari tempat godin di mana, tong dibejakeun bisi osok. Kurang mun hadirin rahimakumullah dan sok nama tong baru seperti di Amerika Pak lamun jama neangan tempat pelacuran tempat di Mekah ge aya nu sok neangan tempat begitu. Maka punten Bapak punten Ibu tempat waktu iraha bae dikembalikan ka pribadi urang. Aku majalah mana gitu imahna jauh ti masjid tapi hatena ngait ka masjid da ilit. Gimana deket jeung masjid tah hatena teu ngait ka mana? Sama sih dah henteu sia kamu terakhir asup ka masjid teh sia ta maut mun teu maut moal ka mana moal ka masjid. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah urang dipaoskeun geus waktu Allahnya hadirin rahimakumullah sumping kana bulan Ramadan itu seurkeunnya anu kedah didugikeun mana mung waktosna karepan ari pangajian mah tong beuting-beuting teuing hadirin. Simpulna hadirin rahimakumullah peringatan Isra wal Mi'raj mangrupikeun peringatan nu aya kaitanna sareng akidah. Teras malaman nisfu Sa'ban malam ampunan, bulan Ramadan bulan nu ditunggu-tunggu urang geuning di sasi Rajab, sasi Sa'ban. Muga-muga yuswa urang sadaya simidugikeun ku Allah kana sasi Ramadan. Sakitu nu kahatur kirang samangkuna punten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanikal azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadrum wa fikum ya ta'atika warjuna bi rabbid darain. Allahumma al-qubina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka yusra wal muwafaqata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.